Ron, mereka mana maneh? Ron, siapa diculukan ku aing si sombong amat. Kunaon aya naon sia di? Coba ka dieu carita ka aing. Kunaon? Udah ada sedih amat. Geus arek ngarongsok ieu euy. Terus? Kieu weh, yang carita tapi si kumaha kitu. Mas udah bisa ngarongsok itu kunaon? Aing motor kamarana. Kamari mah di nyeren usaha na motor teh ngirim-ngirim barang. Kunaon aing nempo aing ngarongsok? Kamari urang bangkrut usaha euy. Astagfirullahaladzim. Kunaon katipu apa kumaha? Oh kitu katipu. Kok bisa katipu gitu? Bebeakan modal ge aduh. Terus? Nepi ka dijualan kabeh ya ceritana ya? Heeh. Astagfirullahaladzim. Tah eta dijieun pelajaran ku urang. Heuh meureun. Jadi heuh kitu ning do urang keur ieu mah nya. Kadang urang heuh kitu ka babaturan minta tolongan aruh. Ai keur susah mah nya. Heeh. Jadi zaman ayeuna mah geus salah. Mending kana ngari ku sarangan we. Kumaha we? Tah ayeuna mah eta teh dijieun pembelajaran ku urang, Lon. Kamari dirinya keur sukses. Babaturan cepat nyalampeurkeun meureun heuh. Heeh. Meureun sudah biasa mun apal meureun babaturan nyampeurkeun ge hayang naon. Heeh. Pan gitu meureun aya maksud lah gitu. Ayeuna susah. Heeh. Ayeuna nyolek ka didinya. Oh mau dirinya geus mawa karung gitu mah. Geus ngarongsok gitu mah batur ge gila nempona komo awewe mah. Tadina pan urang sok poya-poyatan mun keur aya mah nya. Tah mangkana ayeuna mah ieu pan tadi urang geus ngomong. Pikeun pelajaran bakal urang ka hareupna ayeuna. Lamun urang ieu hudang deui hanjat deui usaha ieu. Heeh. Tanya. Biasa we normal ulah ceuk kasarna. Aing keur di luhur ieu keur boga ieu. Sieu babaturan pasti diculukan ge ku aing dikeukeun ge ceuk kasarna ku di siul ge nyampeurkeun. Heeh. Keur susah. Babaturan di siul. Gaplok no aya ge. Naon si aing mah aing manuk cenah kitu. Aing keur urang teu boga duit mah, keur boga duit mah nyampeurkeun. Iya, iya. Oh, sok mangga atuh ngarokok. Hebat emang kopina. Alhamdulillah kopi mah. Gaduh teh. Mang ieu rokok nanya. Kan rokok kitu doang lah malum ulang mah usahana ge belang bentong. Urang main unita gawe atuh mun eueuh mah. Ya, apal meureun di dinya lah tiap unggal poe urang katempo aya di imah wae. Nanti sama-sama tuh. Nah, sama-sama ngagubrak bugu. Urang mah komo bajai urang mah eueuh anu mah dog. Anu mana? Bajai hiji-hijina ge urang aya anu maling. Dipake narik ke Jakarta. Heuh, eta sok mawaan beas. 2 ton 3 ton eta bajai mawaan beas eta. Eueuh anu maling aing pusing. Diteunun di pinggir jalan. Emang lah sabarnya, aduh enak mah ieu. Kumaha dia tuh heuh. Dan geus kieu mah urang ge da kudu narima. Disabaran mah disabaran ku urang, ngan sabar wae pan aya batesna meureun Lon. Heeh. Heuh meureun. Pan embung meureun hirup kieu wae, urang hayang aya perubahan. Urang geus ka dieu nian pagawean angger bae can kapanggih. Gusti aing mau nih, aing hampir rek putus asa Lon. Aduh, hampir rek jalan buntu aing pikiran aing, hampir buntu pikiran. Terus mau tambang aing tadi nama. Ada gantung diri aing di tanggal toge tadi nama. Ngan eueuh tanggal togena aya tanggal cau deui, tanggal dangdeur deui. Eueuh tanggal toge aing tanggal toge teu manggih-manggih pusing aing atuh hirup lah. Aing gantung diri tanggal toge lah. Yeur aing. Kan aing neangan kadi-kadi teu tanggal toge. Eueuh di mana bu aya tanggal toge eta? Tuh temponan di tanggal cau, tanggal dangdeur, tanggal koneng. Eueuh tanggal toge nya. Terus arek ngarongsok wae gitu. Ngarongsok lamang lah. Kumaha wae nama urang asal jeung aya sapopoe lah kitu. Kabutuhan sorangannya. Eta kitu sampai ngarepotkeun batur aya nama. Kitu. Jalani. Pokona mah ulah mikir mikir hina. Cuek mulu yang penting urang menghasilkan cuan. Arek mulung itu kasarna asal ulah maling lah gitu. Ulah maling we urang mah geus. Aing ngarongsok mah teu hina-hina teu. Gitu. Oke? Oh, siap. Arek enak indit. Wah. Si sore manten heuh. Sing hasil. Mangga. Sing bebenangan. Amin amin. Ya penting ka imah.